dengikeun malaikat Jibril kaula rek nyokot 5 perkara jelema. Tah. Oke, heuh kanong nang neng nong ge heula. Anu mana? Anu kahiji kaula rek nyokot jelema anu tarku salat. Jelema nu tara salat. Anu kadua? Anu kadua kaula rek nyokot jelema nu tara daek mayar zakat. Anu katilu? Anu katilu deuk aing bisaannya. Anu katilu kaula rek nyokot jelema anu doraka ti indung bapan. Anu kaopat? Anu kaopat kaula rek nyokot jelema nu sok minum minuman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sahibul khamr. Anu kalima? Anu kalima kaula rek nyokot jelema anu sok ngomongkeun aliyah dunya di jero masjid. Hati-hati, ieu beunang ku Quraisy. Bismillah. Bismillahilkab. Bismillahisyab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala habibahu bil quwwati wal mahajjah wa nusalli wa nusallim ala nabil mursali hadhil ummah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin imami muttaqin habibur rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'datu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du faqulakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anu nembe anu ngawal salam Habib wabil khusus bapak-bapak nu dipayun nu dipalih kanan Habib palih kiri Habib dipengker Habib mudah-mudahan sadayana sing paranjang umur sehat walafiat cager bager sing aya nasib jarah katana suci maut nasing husnul khatimah. Tegakantun ka ibu-ibu aya kurang tarik ibu-ibu mah aya ibu-ibu aya alhamdulillah ibu-ibu miwah anu anom anu ngawal salam Habib ku Habib didoakeun sing paranjang umur sehat walafiat cager bager sing laloba duit buah bikin tarik amin. Beda kana duit mah ya tegakantun karana randa aya ngacung aya randa ngacung rek didoakeun tuh aya 2 tuh ngacung karena aya 2 sakilobana
Kunaon Habib randa make disebut bejakeun baik margi Habib nampi keneh karanda ngan aya batas umur 30 tahun ka handap anu 60 kaluhur embung sieun kaligata teka kantun kaparawan aya ngacung tuh loba parawan nu hadir di dieu wabil khusus santriawati ku Habib didoakeun sing menangkeun jodoh anu maslahat tuh kakarak gandeng amin alhamdulillah anu tadi parawan anu ngajawab salam Habib didoakeun ku Habib jodoh anu maslahat dunya jeung akhirat anu teu ngajawab salam jang parawan kadeu sing dikawin ku aki-aki Masya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalan punten Bapak terus kenal ka Habib teu acan paling dia teu acan paling ditu teu acan baik nami Habib arek nu panjang nu pondok tuh pasti lamun bawa ibu-ibu jawab nu panjang ganjaran nu leutik nu gede tuh kurma panjang gede ganjaranana alhamdulillah baik nama Habib anu panjang kudu apal saliwat lamun teu apal bisul ya kabehan ya siap baik nami Habib anu panjang Habib Syahabuddin bin Saleh bin Salim bin Ali bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar apa? Nah siapa dari risul ya anu pondok nya Habib Syahab bin Saleh Al-Kab jelemana jangkung penek anu nyebutkeun sedang sing panjang umur nyebutkeun penek teu tanggung jawab Habib domisili di mana di Bogor Desa Sukaresmi di jalan raya kalebetna 20 kilo jauh Pak jauh tetah jauh engke di dinya aya imah gede janela loba taeta sekolahan SMA Habib jauh keneh doakan Habib sing panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukat dzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Ieu kabeh ieu bakal maranawat ieu kabeh ieu. Betul? Sebab ieu ngaosna di acara khol. Di acara khol. Punten penghormatan Hadratin Al-Mukarram wal Muhtaramin kersana Kiai Haji Lukman anu ku Habib dihormati kalian insyaallah sing ditamih-tamih kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin urang doakeun mantena sing panjang umur sehat wal afiat sing ditampi ibadahna ku Allah teka kantun hormatan pribados anu ngulem Habib yaitu Ustadz Sahlan atanapi kirawit muda betul mudah-mudahan oh cengeknya oh eta cengek rawit sarua keneh cengek bin rawit benernya mudah-mudahan Ustadz Sahlan sing panjang umur amin ilmuna sing barokah amin sareng tengah kantun kas kesepuhan punten catatan teu aya ieu teh nami-nami ieu mah ditalarek ku Habib sareng tengah kantun hormatan pribados pangersa Kang Sultan sareng tengah kantun yaitu ketua alumni kalau nggak salah sana mina teh iya Ustadz Kamaludin mudah-mudahan Ustadz Kamaludin sing panjang umur sehat wal afiat
ilmu sing dibarokahkeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tika kantun ka aparatur desa, ieu teh desa naon Kang? Desa Sukajaya. Palurahnya ada? Ada. Mudah-mudahan palurahna sing panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, aparatur pemerintah dari mulai camat, desa, babinsa, babinmas, kadus, RT, RW, mudah-mudahan ku Allah sing diparanjangkeun umurna. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Patali dina khol ieu nyaeta khol teh naon Habib ulang tahun. Mengulang ulang tahun. Lamun budak leutik punten. Lamun ulang tahunna anu ka-7. Lilina nomor 7. Lamun ulang tahun nu ka-12 berarti lilina nomor 12. Lamun anu ulang tahun nini kela teu kaseri ya. Lamun ulang tahun nini ku lilin apa ku obor? Patromat. Kosta ku obor ya. Begitu ditiup kuntuna macang kana obor. Ini Masya Allah. Ia mengingat jasa mantena nu diholkeun teh Haji Ishak Faridudin. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan mantena sing ahlul jannah. Mudah-mudahan amal-amal saya sing dicatat ku Allah. Mudah-mudahan punten para putrana, putrina, cucuna, mantuna didamel ku Allah jalmi anu soleh sareng soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan alumni-alumnina sing ngagaduhan majlis. Mudah-mudahan alumni sing ngagaduhan santri. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Margi naon? Hak anu pupus ayat 3. Aya baraha? Ayat 3. Kahiji diurus, kadua dibungkus, katilu disalatan. Tuh, itu hak. Ini Masya Allah. Kahiji diurus, kadua dibungkus, katilu disalatan. Ini Masya Allah. Komo anu pupusna sahibul makom. Ieu urang sadaya menang kaberkahan ti mantena. Amin. Menang kaberkahan. Mantap lamun hadir kieu niatan, diniatan teu. Diniatna tolabul ilmi teh wa sing tarik wa wadul. Nah make wadul Habib. Lamunnya wajib oge bakal pararinuh di majlis taklim. Betul? Akur. Tapi orang dia mah alhamdulillah. Orang dia mah di majlis taklim teh kuat ngejejel, kuat keluar di jero mah hiji acan. Teu nyaho kamarana eta teh. Aya nu ka pasar meureun. Masya Allah. Ieu santri-santri ini Masya Allah. Mudah-mudahan ilmuna sing manfaat. Margi naon? Tingali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun geus katalar Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun. Tak ayeuna urang umur 30 tahun geus katalar Quran jan. Atos dajan. Ini Masya Allah. Imam Syafi'i umur 7 tahun geus katalar Quran. Umur 10 tahun masantren ka Mekah. Imam Syafi'i pangleutikna da 7 tahun. Nu sanes yuswana geus 40 kaluhur jarangotan panjang. Imam Syafi'i pangalitna. Imam Syafi'i teu mawa kertas, teu mawa pulpen, teu mawa patot, teu mawa. Masya Allah. Anu sanes narulis dina kertas. Imam Syafi'i teu gaduheun. Kumaha carana Imam Syafi'i? Nulisna dina dampal panangan Imam Syafi'i. Datanya na kertas. Tintana kunaon? Ku ciduh. Nulisna kunaon? Ku curug. Kira-kira lamun urang nulisna dampal leungeun makaning 2 kebet kitab.
nulis nadam palengen bari jeung tintana ku ciduh nulisna ku curug kaciri moal daripada kaciri kalau kabau urang mah bener teh tah eta Imam Syafi'i. Iya Masya Allah, mudah-mudahan santri di sing ilmu Imam Syafi'i. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Iya Masya Allah, miladian ilmu teh hiji ese ilmu ain lam mim ngan tilu hurufna. Ain lam mim. Ain iliyin magom tertinggi. Lamna latif bari jeung tenang teu kaciri. Mimna muluk kerajaan. Matak Masya Allah ieu pasantren kerajaan. Amin. Sebab naon tempat ilmu. Amal tanpa ilmu moal jadi nanaonan. Betul? Mata kudu diamalkeun, ilmu diamalkeun, amal tanpa ilmu moal bisa terjadi. Sebab punten aya 3 deui bejakeun aya jalmi boga ilmu tapi teu boga harta loba teu sing tarik loba teu aya jalmi boga ilmu tapi teu boga harta eta nu kahiji. Anu kadua boga harta teu boga ilmu tah ieu ge bahaya. Habib lamun anu boga harta teu boga ilmu ieu kumaha? Iya tara daek diantarkan karena jalan anu alus daek nate nyin pila betul hees di pila nyawa tuh hartina pila naon ini cara hiji ai hartina pila teh nyempilna lila tak eta pila iya Masya Allah. Kahiji jelema boga ilmu tapi teu boga harta. Sakalina boga duit, boga rezeki daekeun mulut, daekeun rajab. Soalna naon? Boga ilmu. Anu katilu, teu boga harta, teu boga ilmu tah ieu bahaya ieu nu katilu. Teu boga harta, teu boga ilmu ieu bahaya. Gawena teh ngalamun we hayo. Ilmu naon Pak punten legok reungit orang legok reungit anu ngalamun ieu cek orang legok reungit lamun legok ringgit cek orang legok ringgit lamun kuring beunghar arek nyieun masigit 1 hektar legana tuh gelo tuh coba itu jelema 1 hektar tuh kira-kira di tengah masjid rek nyieun kolam renang gelo tuh coba ayo. Sebab naon ieu jelema teu boga harta teu boga ilmu gawena ngalamun. Ieu Masya Allah hati-hati. Ieu kabeh punten ieu turunan Nabi Adam alaihi salam. Semua ini turunan Nabi Adam alaihi salam. Geus wau jeung Nabi Adam. Geus kapanggih Habib Hincan. Nabi Adam jangkungna 60 hasta. 30 meter Nabi Adam teh gede itu Bu gede sagede kumacalana anak coba Nabi Adam eta tong wakana bobogaan tong waka calanana we heula ieu Masya Allah gedena sagede kumaha eta Siti Hawa 15 meter jangkungna jangkung tuh Pak gede ta Siti Hawa lebarna 8 meter Siti Hawa aya ti dieu ka itu ayahnya bayangkan sagede kumaha susuna eta Siti Hawa nah sia iya Masya aing oyak kieu mah kudu bab susu sugan pasnya ieu jeung podium ieu gede kene susu Siti Hawa maksudnya ini Masya Allah. Tapi ieu cucuna cicita kabeh para renek kunaon soalna diponokan ku Allah leungeunna kabeh sukuna diponokan betul leungeunna diponokan lamun ayeuna jangkungna kos Nabi Adam punten motor moal laku mah ojek moal laku apa naik ojek udah kudu dikekelek eta motor
Ini Masya Allah. Iya mah ku Allah diponokan kabeh cucuna Nabi Adam alaihissalam. Ini Masya Allah datuk kita semua. Komo orang gaduh angkehan siapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad itu. Para nabi tetap minta syafaat ke Kangjeng Nabi. Komo orang tetap minta syafaat ke Kangjeng Nabi. Dimulai Nabi Adam kabeh minta syafaat ke Kangjeng Nabi. Mantak baca sholawatna Tuhan Kangjeng Nabi aksiru salata alayya fa inna salatakum magfirah. Sing loba anjeun maca sholawat ka kami eta sholawat bakal ngabeakeun dosa anjeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Sebab naon punten bari diuk sholawat bari lembang sholawat. Habib anu sae nu kumaha maca sholawatan yang hareup ka kiblat bari jeung boga wudu itu yang paling bagus. Habib anu biasa weh teu nanaon arek bari sasapu punten ibu. Mana ibu-ibu teh? Belah mana ibu ya? Paling gitu? Ah ya. Ibu punten bari sasapu maca sholawat. Tuh. Habib dilagamkeun wios mangga teu nanaon ngan kalimahna tong dirobah. Ibarat make lagam dangdut ya. Omang irama ya. Ya Rabbi pinta Mustafa nepi ka dieu da kitu mah deui. Balikeun balik maqasidana nepi ka dieu daya meja. Balikeun deui waghfir lana ma madaya wasi'an karomi. Ngeunaheun tuh insyaallah eta runtah ngagunukeun di dinya. Pan aing teh ka mana-mana. Ini Masya Allah sholawat lamun ayeuna hayang bersih dosa baca sholawat. Habib sholawat nu pana anu pondok mangga nu panjang heung betul anu panjang. Allahumma inni as'aluka bismikal azami maktub ma'bad adna bikum khalili fi qalbin nabiyika wa rasulika Muhammadin kami wan ada di muqaddas wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta shalli ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil azami likulli mawjud salatan liman wa tuhafidul Qur'an wa tufahimun min nuril jannati wa nurun naimi wa nurun nadira ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjang tuh apal tuh kajian eta salawat panjang disebutna salawat mu'abad. Beunangna kumana ku ilmu betul ku ilmu kengingna ku ilmu. Ini Masya Allah mantap. Ilmu itu adalah pelita nepi ka jero kubur. Beunangna ku ilmu apa na jero kubur eueuh seuneu ayah bejakeun tong dina kitab Ihya diterangkeun idza wudhi al mautu fi qabri ja'atu arba'un niron. Opat rupa seuneu anu aya na jero kubur. Habib seuneu naon ieu teh? Seuneu beureum aya na jero kubur. Seuneu biru aya na jero kubur. Seuneu koneng aya na jero kubur. Terakhir seuneu hideung aya na jero kubur. Seuneu beureum lamun disemprot ku belanbir 1000 belanbir moal pareum meniku gede eta seuneu. 7000 belanbir kagok moal pareum meniku gede eta seuneu. Kakarak anu beur encan anu bir encan anu kon encan anu hid aya na jero kubur. Habib ieu seuneu bakal pareum apa moal insyaallah pareum. Kumana pareumna? Ku opat amal. Opat amal bejakeun. Baik. Akang punten. Ieu tah geserkeun lah Kang. Kurang laluasa ya. Mohon. Tah.
aya kayuan kajen biasa laluasannya nah sabaraha seuneu opat seuneu beureuh seuneu biru seuneu koneng seuneu hideung aya na jero kubur. Habib terpercaya mangga mau ti payunjung Habib mah bageun kan rek paeh mah jorek ka itu. Masya Allah. Ya itu. Habib ya anu opat seuneu parem. Kunaon? Ku opat amal. Habib ari seuneu beureum we heula bisa parem ku amal naon? Jawab sing tari. Seuneu beureum na jero kubur bisa parem ke amal ku amal betul. Ku amal naon? Betul sing tarik sing kompak ku amal ku amal salat. Anu nyebutkeun amal soleh sing panjang umur nepi ka ujung dunia batur geus pararae tinggal sorangan. Jadi seuneu beureum bisa parem ku amal Haiti soleh di soleh dia belah dia ya. Ku amal solat. Ari solat ku Allah ditumimbakeun ka saha waktu Isra? Ka baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak langsung eta Kangjeng Nabi nyaaheun ka umatna ulah keuna ku seuneu anu beureum tuh. Tapi orang dia mah alhamdulillah karena salat mau tong ditanya deui orang dia. Salat berjamaah ya anu hebat anu hese ya. Masya sebab sieun ku seuneu anu beureum. Begitu dur bedug da sieun ku seuneu anu beureum. Leos ka cai nguseup. Akur. Betul. Ini Masya Allah meniku sieun ku seuneu anu beureum goblok ka nguseup. Sedangkan lamun geus aya panggilan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta panggilan. Lamun nelatkeun panggilan, punten. Saeutik nelatkeun bari jeung pagawean kagok, komo bari jeung teu berjamaah. Eta bakal diharamkeun ku Allah eta jalmi eta. Pagaweanana diharamkeun. Menang duit nage diharamkeun. Hati-hati. Habib nitip punten sanes fanatik punten meniku naon nyaah betul soalna ngakuna umatna Kangjeng Nabi. Habib rek tumaros ibu siap ngejawab sing tarik siap anu ngajawabna tarik sing panjang umur siap ibu. Baik, Habib rek tumaros. Ari Kangjeng Nabi sok korupsi tara. Belah dia osok tara. Kangjeng Nabi sok ngabohong tara. Kangjeng Nabi sok ngomongkeun batur tara. Ari ibu pun tan sok ngomongkeun batur tara. Ke heula cicing sia teh. Belah ditu heula osok tara. Berarti ayeuna mah eureun. Nah, eureunkeun bener. Kudu eureunkeun ngomongkeun batur teh. HP tolong dibatasi. Betul? Tolong HP dibatasi. Punten. Kenapa? Sebab dina HP loba media-media. Betul? Punten tinggalin na YouTube banget. Nepi ka dina HP aya susu segede kalapa. Aing susu di wae. Aya na HP aya? Aya. Masya Allah di HP. Sedangkan di HP lobana dihijikeun ayeuna jeung naon? Jeung maulidna HP. Betul? Yasin aya na HP. Eta ulamana moal ridoeun. Doraka eta jelema nu kitu.
hati-hati, hapus. Betul? Ayeuna mah lobakeun naon? Lobakeun nyekel tas B. Komo lolobana penyakit ibu-ibu ieu sok mosting kadaharan, betul? Mosting kadaharan. Abong kena di imahna beunghar, aya deng-deng, aya semur, aya sok dipoto, cepret. Kirim ke grup menu hari ini. Ari mereh henteu goblok tuh coba ayo. Betul? Menu hari ini cepret. Lainna naon? Karunya kanu teu boga rek moto naon? Akur? Teu bisa. Kabeneran ieu anu teu boga salakina bageun. Cek pamajikan aku mah akang tempo batu mawayah kitu tuh menuna deng-deng semur sop ai urang moto naon. Cek salakina tenang mama tong nyeri hate kabeneran salakina teh burut gede teh aya wae salakina burut gede cek salakina burut akang potong ai pamajikan goblok gae ku eta teh hayo akang cenah nongeng porosot kurang nongeng saeutik pon gede toh dipoto ku pamajikanna cepret dimerekan luhurna soto burut kirim ke grup atuh eta mah semur eleh sop eleh ku soto burut ini masya Allah hati-hati kembali lagi tadi teh cek Habib naon urang ngaku mata kangjeng Nabi hati-hati anu loba nu kumaha loba maca sholal Habib ari nu anu teu bisa disapaatan ku kangjeng Nabi jalmi nu kumaha bejakeun jelema anu dorakati indungna teu bisa. Ibu ayeuna ibu masih kene punya umi aya nu seueur gaduh umi kene aya wayahna isukan beres pangajian sampeurkeun inung urang ibarat ngaranna mimin aya ngaran mimin duh aing aya deui heuk ajeun nginjem sakedeung ieu mimin datangan inungna mawa peso sing seukeut uluk salam ka inungna asongkeun peso nyebutna umi lamun umi teu ngahampura ka mimin mending ayeuna paehan mimin moal nungtutna naon paehan daripada hirup teu bisa disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inungna daekeun maehan moal kumaha ceuk inungna mimin sia teh naon nganggap rampok ka aing nganggap tukang bunuh inung teh lautan hampura mimin dihampura ku umi dosa mimin bari jeung ditangkep diciuman eta bakal disapaatan ku Kangjeng Nabi yakin dihampuran aku inung betul apalagi sekarang santri punten wani nyentak ka inung sakali we tiang aras bakal naon eta anakna si anu bin anu nyentak ka inungna tulis soalna naon nyeri hatena inung ngeclak cipanon sakeclak bakal ngajadikeun seuneu neraka jahanam hati-hati ibu punten lamun nyeri hate ku anak tong waka buru-buru keluar Cipanon daripada Cipanon mending Cikiih mah bebas teu naon lamun nyeri hate ku anak disentak nagogwer we bebas tapi lamun Cipanon bahaya Cipanon teh aya dua aya Cipanon nyeri hate aya Cipanon terharu naon terharu teh pinter budakna ngaji Qur'anna jago maca kitabna hebat betul sakolara ti kelas 1 nepi kelas SMP kelas nomor 1 we hayo hebat teu Pak hebat kunaon soalna batur teu sarakolangan hiji-hijina eta
dakwah juara deui atuh. Nepi ka indungna ngadua ka Allah, ya Allah gaduh putra teh geuning pinter nuhun ya Allah. Nepi ka ngaberbei Cipanon bakatku bunga sakecelak-kecelakna bakal ngajadikeun naon nyaeta telaga Kal Kausar. Bodasna ngaleuwih anti susu, amisna ngaleuwih anti madu, tiisna ngaleuwih anti es, seungitna ngaleuwih anti minyak kastori. Di mana eta? Di Padang Masan. Telagana baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Anu ngajagaan telaga eta saha? Para malaik jeung para habaib. Habib bakal jaga engke di ditu. Orang legok gadog legok. Orang legok ringgit, insya Allah Habib bakal jaga di ditu. Insya Allah diberi 2 ember. Amin itu seri cenah. Ya masya Allah. Soalnya Habib bakal jaga di ditu. Anu bakal diberi nu kumaha nyata jalmi anu balalager. Masya anu ngadukung acara ieu bakal diberi. Amin. MC na protokolna bakal diberi. Kesepuhanna bakal dipasihan. Amin. Anu ngiring nyantun acisna ngorbankeun acisna demi terlaksana ieu acara insya Allah bakal kabagian eta telaga Kal Kausar. Amin ya Allah ya Rabbah. Anu merena gede sing loba kabagianana. Anu merena leutik aing bingung yang ngomongna ya. Anu merena leutik sing gede pokona mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin ini masya Allah. Pertama nu tadi teh naon nyaeta dina sunahna Kangjeng Nabi we ayeuna punten sok loba kaliwat. Anu mana contoh arek salat sok make susur tara tuh sok nyusur tara ieu abdil diwajibkeun ieu. Habib tara moal susur tidak ada alasan naon ieu aya leungeun baju tuh baju napan panjang bisa dipakai nyusur lapkeun. Habib leungeunna pondok kokona aya kerah baju tuh bisa pakai nyusur. Habib leungeun bajuna pondok kerahna ge eueuhan warada hese ieu aya sorban kusorban bisa sorban teu mawa leungeunna pondok kerahna eueuh warada hese ieu. Teangan jajaran urang punten anu leungeunna da heuras. Eta bisa dibieun susur. Cabakanlah kurang leungeunna tah jamaah. Punten ya. Rada heuras ieu bisa pakai nyusur ieu. Kira-kira dibikeun moal. Daripada dibikeun daekeun nyabok manehna. Masya eta nyusur ambil diwajibkeun. Kangjeng Nabi bade pupusna nyusur heula. Masya meniku teu leupas dina nyusur. Masya Allah. Benten. Jalmi nu biasa nyusur jeung nu teu benten. Ini masya Allah. Biasakeun. Jeung lamun salat usahakeun ngangosor Bang. Ieu ditaekeun 70 derajat. Tuh. 70 derajat sorban teh lamun urang make sorban. Habib teu boga sorban ge tali rapia. Disarwakeun ganjaran 70. Paling disebut nu gelo paling oge. Tali rapia. Teu naon. Ini masya Allah. Ieu beunangna kunaon? Ku ilmu. Dina salat ini hati-hati. Sebab anu ngancam salat ieu seueur. Contoh Huraisun jangkungna nepi ka aras. Beungeutna beureum, huntuna seukeut, leungeunna ramona ieu kukuna seukeut. Nyokot naon? Ta eta. Dihudangkeun ku malaikat. Huraisun, arek naon anjeun make hudang naseun neraka jahanam. Yo Huraisun galak pan. Lamun dina golek punten Huraisun beungeutna kos rahwana. Apa rahwana? Eta raja leuweung, rahwana teh beureum. Dihudangkeun ku malaikat. Arek naon Huraisun make hudang. Ieu
uracun nemalan aik oh galak uracun dengikeun malaikat Jibril kaula rek nyokot 5 perkara jelema tah oke lah tawakan nong nang neng nong ge heula anu mana anu kahiji kaula rek nyokot jelema anu tarku sholat jelema nu tara sholat anu kadua kaula rek nyokot jelema nu tara daek mayar zakat anu katilu deu aing bisaannya anu katilu kaula rek nyokot jelema anu doraka ti indung bapan anu kaopat kaula rek nyokot jelema nu sok minum minuman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala sahibul khamr anu kalima kaula rek nyokot jelema anu sok ngomongkeun aliyah dunya di jero masjid hati-hati ieu beunang ku Quraisy betul ieu anu paur ieu anu katilu jeung nu kaopat doraka ti indung bapa jeung anu minuman loba top mir AO nepi ka OE eta jelema da nginum AO Manson top mir Areput McDonald Sius Habib ning apa jago aing menyaho Masya Allah top mir topi miring geus puguh gambarna ge topi miring di arinum atuh nararongeng kabeh da topina miring ini masya sebab naon jelema anu mabok moal deikeun maca sholawat jelema anu mabok moal deikeun maca istighfar komo mabok nate putus jeung kabogoh riweuh nu kitu mah nu dicekel naon lain tasbih tapi sing tarik gitar nu dicekel soalna putus jadi kepala serada disikir atuh kemana PN Kun. Jepret apa kuat? Hah? Oh iya. Aya deui. Teruskeun. Nepi ka mana bieu? Nepi ka mabok. Nepi ka gitar. Jadi anu mabok mau mungkin nyekel tas, mau mungkin maca sholawat, komo lamun mabok nate putus jeung kabogo. Nyekelna naon? Gitar. Tah, ieu nu mabok. Contoh. Punten contoh ieu mah. Jreng tah. Nyekel git. Kumaha ceuk nu mabok? 30 menit. Nah, duduk di sini tanpa suara. Nah. Dan aku reneh hagsia. Cendol di kalapan ngajenol eueuh. Habib ainu kitu doraka. Kahiji doraka ti Allah. Kadua doraka ti Rasul. Katilu doraka ti bapana. Kaopat doraka ti indungna. Kalima doraka ti guru ngajina.
5 dorakan ngajenol nasirana kabeh. Mata Habib karunya KRT. Aya RT? RT aya? RT kababawa dorakana 70%. Lumayan di ageng. Mantak mun aya nu apel, tolong ditegor ku RT. Aya nu apel tegur arek ka mana? Bade apel Pak RT kasaha? Ka anak si anu cokot leungeunna ku RT. Hayu jeung aing. Daripada 70%. Lalakina diukeun belah dinya, awena belah dieu. RT di tengah. Tuh. Ayo ngobrol cek RT. Ayo ngobrol. Kumaha cek RT? Udud goblok sia teh. Menang rezeki ta RT. Ngahareupan anu bobogohan. Wanian moal nya kaleungeun. Moal da aya RT. Salamet moal. Salamet. Sebab naon ieu nyalametkeun bobogohan punten. Wani nyium sakali bari jeung can kakurung ku pertikahan sakali cerot. Sakali cerot huntu coplok hiji ke di padang masal. Lamun 2 kali cerot 2 huntu coplok. Lamun 3 kali cerot 3 huntu coplok ke di padang masal. Mau aya huntuan. Lamun nyorok cop beak mau aya huntuan. Mantak ke di padang masal bakal loba jelema anu eueuh huntuan da eta cuam cium wae atuh. Punten geulis santriawati punten. Lamun gaduh kabogo murek dicium can kakurung ku pertikahan buru-buru dorongkeun. Ait. Kumaha sing tarik. Ya bener dah. Kurang tarik. Ya bener. Ait gitu. Dorongkeun ait. Kabogona negor. Kenapa darling? Why honey? Kenapa? Jawab ulang henteu. Omong goblok saya teh. Iya Masya Allah. Betul. Ibu punten. Ibu kapungkur gaduh kabogoh. Anu ayeuna jadi caroge. Bilih punten. Sanes Habib goreng sangka. Bilih kapungkur kantos dicium encan kakurung ku pertikahan ti ayeuna lobakeun maca istighfar. Sebutkeun ibu ulah henteu. Ya Allah, kapungkur abdi nu bobogohan. Jeung caroge abdi nu ayeuna ya Allah, kantos abdi dicium di kanang eme. Meneueuh tempat deui atuh. Dicium di kanang mente loba da ya Allah ngan 15 kali. Yo Allah. Beak tahun tuh. Morolog sama beak. Masya ayeuna lobakeun maca istighfar. Lobakeun maca sholawat. Ini hati-hati. Ini Masya Allah. Eta kada kahijinya nyata tarku sholat, anu kadua tara mayar zakat, anu katilu dorakati inung bapa, anu kaopat nu loba minum-minuman nu diharamkeun ku Allah Subhanahu, anu kalima ngomongkeun alia dunya di jero masjid. Hati-hati eta bakal beunang ku huraisun. Masya Allah di masjid mah pokona ulah ngomongkeun naon, nu penting zikir sholawat gedekeun. Betul. Ini Masya Allah. Tadi teh bakal beunang ku seuneu anu beureum. Naon eta? Eta anu jelema nu tara salat. Anu kadua, seuneu koneng. Seuneu biru. Habib ari seuneu biru. Ieu amal. Bisa pareum na jero kubur ieu seuneu anu biru ku amal naon? Ku amal puasa. Sakedap deui urang bade mayunan maulid, betul? Osok paruasa tara. Insya kedap deui bade Rajab urang sok paruasa tara.
Insya Allah paruas Habib dina mulut henteu narajab henteu aya bulan Ramadan itu udah jelas pada puasa eta bisa mareman seuneu anu biru anu katilu seuneu anu koneng Habib seuneu anu koneng na jero kubur bisa pareum ku amal naon nyaeta ku amal sedekah ini urang hadiah ka guru nambahan ka guru eta bisa mareman seuneu anu koneng itu Masya Allah sedekah teh loba sedekah duit wae macai katuangan senyuman eta sedekah keneh komo senyum ka awe anu geulis komo bageun ka pamaji komo ini Masya Allah ibu punten sawios kasinggung wios ibu wios mau ngambek baik ari kitu mah tuh nah teh nu seuri ibu punten lamun nya soalna nupang babari na asup ka surga mah awewe alhamdulillah aduh ni atap anu panglobana di surga mah awewe itu tapi nu panglobana di neraka oge awewe agsia Habib abdi mah hayang ka surga punten hiji we heula ibu punten hiji we lamun aya pamajikan sarena nu kangan salakina bakal dilaknat eta ku Allah lamun aya pamajikan sarena nu kangen salakina eta bakal dilaknat ku Allah Masya Habib pancangkeun yang hareup ka ditu wae memeh Malik hudangkeun heula salakina nyebutan naon orang dieu ka salaki waduh ayah paingan orang dia hararebatnya nyebutna ayah pedak tutung sawios bari nyebat ayah mangga aya nyebut bebeb ayah hebat lamun pamajikan nyebut bebeb ka salakina ka pamajikan soang pan bebek panjang soang bebeb mangga teu naon lamun yang hareup ka ditu cangkeul hudangkeun ayah cangkeul nya hareup ka ditunya cangkeul salakina kumaha bageun please mama gebluk ka belah ditu ieu mah salakina can hees can geus nongeng ti heula sapeuting salaki dibere knalpot leung lamun racing ini Masya Allah kudu kumaha minta izin ka salaki kudu nawaran heula deui akang punten abdi tunu bade nganggo abdi moal tah bade nganggo abdi moal lamun cek salakina bade kong siap menit tarik anyut bade lagi cek salakina bade harita keneh pamajikan lamun bener ahli surga mandi sing bersih arek jam 11 peuting rek jam 10 rek jam 12 mandi eta pamajikan sing bersih sabun pake kabeh light boy sabun colek sunwe sabun teuing naon mandi sing beres mandi naon make baju tuh geuning make baju ipis si kutang teu kaciri lamun bisa eta pamajikan make ayakan pan biki ipis ini Masya gerowan salakina akang kemon osok itu cara pemajikan ayo.
nganjang salaki nu model kumaha hai digecek salakina ku aing ini ajang salaki nu model kumaha kahiji 3 bulan sakali pamajikan diganti bajuna nu anyar. Nah sing tarik ayo kadua saminggu sakali pamajikan dipangmelikeun daging. Anu katilu salakina nanya ke pamajikan masih suka nggak sama saya, masih cinta nggak sama saya, osok itu osok nah paingan atuh jeung pamajikan ngarti naon ngartina unggal sare tara makena naon tawana belah dieu bejakeun tong ganjaranana lamun aya pamajikan sarena nyaeta teu aya salemar benang pun anu nempel kana badana eta disaruakeun ngaos Quran 3 tamatan tuh disaruakeun ganjaranana ngaos Quran 3 tamatan ngan punten atuh ulah talanyang pisan okos cak-cak ngejepat nya make selimut itu masya Allah geruan salaki akang kemon osok itu ibu osok deui wae Masya Allah sebab naon ciptakeun rumah tangga punten anu sakinah mawadah warahmah lamun dina rumah tangga na alus insya Allah ibadahna tentrem betul sok pabeurit di imah rejit ibadahna ge betul komo lamun salat bari ngalamun moal bener akun sedengkeun salat kudu khusyuk ayeuna salat bari jeung hayang kendaraan hayang motor moal beres salatna oge bagi ai takbirna mah bener awewe ieu nawaitu lillahi ta'ala ta awewe ta syukurapan nawaitu lillahi ta'ala salli fadha dhakri Allahu akbar awewe mitina bener inna sholati ta da hayang motor wa Suzuki wa Yamaha wa Mio wa Shogun da teu ceuk soalna hayang motor sedangkan dina hate Allah Masya Allah urang berhadapan dengan siapa dina atahiyat tingali atuh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mantak salat kudu rapi punten sarung eta nu aya tulisan di handap balikeun ka luhur lolobana dibaca ku batur eta lamun jeung makmum betul hayo sok naik naon bener dibaca begitu Allahu Akbar red kana samping BHS Wadimon Gajah Modal dibaraca eta mantak balikeun ka luhur ayeuna sorban aya tulisan balikeun ka jero kasmeri balikeun karunya kanutukang sebab pengalaman Habib tuh di Ciawi itu pengalaman begitu sholat berjamaah Habib di Ciawi Allahu Akbar di hadapan budak ngora di tukangna aya tulisan di kaosna kopi bubuk kapal api atuh ku aing dibaca eta teh iya da dibaca tuh salat itu
Masjid Raya Bogor komo leuwih parah. Di hadapan bapak-bapak make baju batik, di tukangna orai naga. Sukuna belah dia dua, di dia hiji. Ai cek Habib nu di tukang, moal mungkin orai naga sukuna tilu. Pasti aya opat sukuna. Eta mah neangan suku hiji teu kapanggih. Begitu robah Allahu Akbar ruku, belah dia mah bener dah hiji. Nah hate. Begitu robah di ruku di belah dia dua bener. Hiji dia ka mana ieu suku orai. Beres salat, sasalaman di masjid. Nanyakeun Habib, Bapak punten di orai naga? Mohon orai naga ya. Sebelah sini kakinya dua. Oh iya ini dua. Iya ini. Sebelah sini satu Pak ya? Iya ini satu. Satu lagi Pak. Ini di depan nada ada. Paingan ku aing teu kapanggih atuh. Opat rakaat dengan suku orai. Teu kapanggih. Itu Masya Allah. Mantak paingan. Iya salat ya Allah. Komo salat sing tarik komo salat subuh ibu hoyong ganjaran teu Bu? Sing tarik jawabna alhamdulillah. Baik, lamun ibu hoyong ganjaran ageng punten salat subuh kedah ugah ti payun sancan caroge. Lamun ngadenge naon anu tahrim dihudangkeun lain ku jelema tapi ku binatang. Siapa itu? Hayam geus boga ganjaran eta memeh subuh. Betul? Hayam ku Allah digerakkeun, hayam. Hudangkeun rek salat ibadah ka kami. Eta hayam korejak hudang. Kumaha cek hayam? Lain sia teh. Komo parah tahu. Contoh, ya hayam. Kumaha cek hayam? Hudang. Gerasa rolang. Sing kompak cek saha eta? Habib satemen aing sebut hayam. Nah, aing sebut hayam. Sakit kasep na sebut hayam. Balik ada ya. Gerasa rolang. Cek saya tak. Wah, Habib parah ya. Jawaban yang benar adalah hayam Habib. Sebab Habib boga komo hayam naon teh punten? Ustaz, hayam pelung komo hebat piara tah. Ngerasa rolang. Ngep. Pae we hayam teh. Anu ulah dipiara naon hayam kat. Ulah hayam kat mah eta mah lintas salat sing